Tarik di kamar ke dia, tadinya beresan di dia kumpulkan. Itu pernah dihijikeun kana karung, ame teu wat awet teuing. Bukan karung. Nya, Sok atuh. tadi pabalatak teuing eta di kana karungkeun mah. Karena karung balungkeun ya mah cangkang eta. Kang, tama keun ke didurukan. Ayo dihijikeun jeung karungnya. Ya tadi si eta ka dia geus setor tadi duit nu kemarin can minta duit ka dia. Acan, Bisa ya ka dia mah kebereannya 2 juta mah nya. Ya tuh. Jangan meuli modal gitu dia teh. Eta bogeun modal mah. Iya. Direct datang cenah sa. Waalaikumsalam. Salam. Aing ki lanceuk. Apa kabar? Baik mah aing luar biasa di dia namanya. Di dieu lah. Oh, palingan Iya. cuci sagati mamana ka dari ye. Ka dia nganana keur kosong pan ieu teh. Ye, da, nyuruhan digawe di dia deh. Lah urang minangkana mah narimaan ieu teh. Ieu teh keur kosong setenan geus anu narik dia 2 toronton. Tarik. Dia ditarik. Di dia di kan? Saya 5 tahun mah. Ya. Tarik mentak. Da, ampura da itu lanceuk. Heeh. Ngan indung urang ayeuna rek meuli cengek eueuh kacira duit, nginjem duit 10.000. Eta mah dicengek mana pi ka teu boga duit mah eta bae. Pan dagang henteu mah eueuh. Aing untungna kaki lanceuk ka dia. Era kaki lanceuk mau ngapa nginjem duit. Ngerakeun urang Ya. mah. Ai itu mah kelontongan mah aya rongsok itu urang can dibawa. Ngan nginjem heula ayeuna 10 mah. Jang naon? Jak meuli sameleun. Ari nginjem teh kudu urusanana. Kapan itu barang mah aya di urang dicokot ayeuna. Ada dicokot. Kalian bawa ka dia. Aing poho. Poho. Kamari macam saya baru Aing teu kemudian mah geus dibere ku lanceuk ku si Ece ku si Akang baru rek 10.000 we. Bisa rek 1 juta nginjem. Wah, atuh kudu masa bara Cok ulah hese. ya atuh ulah hese kudu Tapi masa. kade barangna naon bae di ditu kade mun plastik keras mah teh dibeuli da. Eta plastik ieu mah. Kang abi punten nambut atos heula nya. Ya, Barangna sok, cara sok. dieu Ya. Ya, hari butuh duit mah mesin kulkas alus ke jual we ka dia ka rongsoknya. Aduh teu mah nya. Hah? Ya rek dibawa itu na barangna nya. Yo, kawaina lagi timang. Kade tuliskeun itu tuh. Ya. Bisa darsum 10.000 bayar berenang. Kayak teh darek ngadadago ieu teh ngadadago mobil we kirim. Da, Euy, ya. Urang rusuh indung rusuh rek ya 10.000 rusuh. ya. Indung urang. Jom, kasum. Oh saya geura. Gini aku ada hiji. Ya sok atuh ya dicatatkeun nya. Yo nginjem duit 10.000 yo aku ana hiji barbekna. Masyaallah, teuing. Si darsum. Abina-bina teuing geuning. Nya sok bereskeun di dieu nya. Ya sok. Biar rek ka ditulan Ya, sok, ya, aku mobil. Geus asup lihat dicatatkeun ya.